kemana mantena ayeuna tepat dina sasih lahirna dina sasih maulid anu mudah-mudahan wae urang sadayana pangiring panganut sadayana kenging sapaati wantuna oge teh hilap ka para sahabat kepala keluargana mugi urang ayeuna sejak miang atana magelaran sing terus ayo bersalamat apunten ieu aya panggertosan atuh sadeajana urang medal kana lampah miang ka tempat anu disejak peryogi ka uninya rehna didadakeun ieu aya anu khusus ieu gelaran teh anu mana kawitna bade nawakosna ngeukeun wengi namung tali aya kagiatan keun anu lokasina di dusun Tilu nyata di seni ieu teh kupituna ieu acara nyata dilaksanakeun ayeuna wae anu mana nyaeta sejak ngahilangkeun nadar kaulna sohibul maksad khususna sepuh ieu murang kali anu mana murang kali nama asos sepisan mung kapungkur anjeunna gagaduhan cita-cita hoyong nanggap singa mung makulantaran faktor ekonomi janten teu tiasa kalaksanakeun kukituna ku eyangna di dieu da tadi teh pilih gitunya saur paribaos sepuh teh mah